jam 11-an mun nge-lab teh jeung Noma berarti penipuan. Penipuan. Aing kudu bebeja heula tuh ieu mah kudu bebeja heula. Cep saya cep. Penting. Tuh soalnya ditinggal-tinggal bisina kulit berit kan udunya ho. Enggak satu mang mental aing runtuh ya geus ledis. Geus teu bisa ngomong aing ya runtuh mental aing. Biasa isuk aing gering mah. Wah, gering mah palingnya ya. Mari antilin itu seti. Ada anu pesen teh. Can aya nu nelpon mah geus loba. Ngenelepon teh PK jeung Bah Ican, cenah PK jeung Cep Sanud, PK jeung Bang Iting. Eueuh nu meuli Ieu atuh keranjang koneng mah. Di dia teh di gunung terangeun uningaeun Cep Sanud mah uningaeun di dia teh gunung. Abdi teh jalmi leuweung di leuweung. Teu apal cara nyieun keranjang kuning kumaha, teu apal cara kitu kieuna kumaha. Dipilok eta nu beureum dipilok koneng. Warnaan. Anak koneng. Nah, lamun kitu onam nya bisa lamun kitu onam, tapi lamun aya nu ngarahkeun mah insyaallah pasti bakal aya keranjang kuningan. Kumargi teh aya nu ngarahkeun nya panginten manual we heula. Dan nu rek meuli mah tarada riweuh, nu rek meuli mah tinggal meuli rek kana WA, rek kana naon, rek kumaha alatna pasti bakal mareuli. Tapi lamun urang yang loba. Kumaha sia tong ngagangguan wae nomor ieu kita nelpon ulah nu rek meuli. Pajakeun bohong Mang Iting tuh, pajakeun bohong. Ulah guys nya nah. Mau diteleponan euy. Oh tong diteleponan sia teh keur usaha bebal. Usaha menete. Ye nya urang iya lord pikirkeun ye pajakeun bohong. Tuh, dangeus ditutup pareuman kitu we tuluy. Nepikeun ka 177 panggilan. Allah. Eta teh bating aya nu rek pesan. Heeh. Diangkat di pareuman. Diangkat PK sareng Cep Sanud, PK sareng Mang Iting, PK sareng Bah Ican. Abdi lain hoyong PK, Bah. Abdi jujur, abdi mah nyingkur hayang jualan. Fokus di jualan, ngeun ku lantaran diseret karena PK-nya teu jadi masalah. Nya kembae. Lamun mah kudu nepikeun ka kieu teu jadi masalah. Yang penting mah aya mangpaatna. Kumaha atuh dagang? Dagang mah tetep da boga nu digawe. Lamun urang teu dagang, nu digawe urang kumaha boga tanggung jawab. Anak pamajikanana kumaha tetep urang dagang. Mang ada eta kan kulit doma. Kulit doma Mang Iting. Aya domana nu saha? Anu abdi atuh. Nu abdi. Teh anu domana teh ditinggalikeun atuh. Aing ke kanan doma oge lila-lila ieu mah. Doma we jeung doma. Mang poek di dieu. Nah marah. Nah, ada Poek Kalau tuh. malahan mah bisa darah tinggi. kalau mah tong emosi mah bisa darah tinggi. Eueuh tuh anjing. Eueuh dombana. Eueuh mah poek ah. Sieun mang di handap doma mah di sawah. Di saung, jauh teuing. Sieun. Kaurel serius. Guys, tak mau rek mareli jaket langsung kasih emang tanya Untuk mareli jaket kulit, dompet, nah segala orangnya boga tadi tah di bahan ada boga. Nah. Kertas nu kieu Iya, teh si Mang ieu. Salahnya. Dompet. Namun bisa mah mun meuli kirim teh jeung dombana. Karena tos abah PK mana teh abah mantos iya kan kemari entos disalametkeun tos mencit doma. Geus. Alhamdulillah bah sing soleh bah murang kalihna bah. Amin. Si Iting bisa kulitna di jeneng kreasi. Teu wani bah. Teu wani ke si Mang Iting mah. Urun tua. Digegel kuno pohang moal teurak Mang Iting mah bah. Teu wani. Mang, tapi Mang eta mun misalnya barudak rek mareli jadi Mang eta aya foto-foto jaketna teu.
Seueur di pengker mah seueur ku abdi dikintun Nah, model-modelna. kok mah fotokeun cepret Asa kumaha. cepret postingkeun. Seueur dina piti videona kitu kieu na seueur. Jadi barudak ge screenshot meuli gitu. Ya. Itu baru Atas dina eta. Badalian produk asli Garut asli mah. Aduh jadi dipromosikan kuno arageung kieu hatur nuhun pisan. Mayar. Mayar naon kalau meula. Kudu mayar. Mayar. Mayar atuh. Mayarna kunaon atuh kan can aya nu payu mah nya mayarna kunaon keula mayarna kunaon ieu teh. Nah emang urang mah teu kudu lah geus ku jaket kamari. Kirimnya. Nuhun cek. Kirim. DM kirimkeun alamat kagok ieu mah bisi na teh bisi pajahkeun ieu. Lain nu ieu cing karena kan ari urang mah rata-rata anak muda mangnya. Cing eta nu rock and roll juga urang resep tadi sabaraha eta? 800 amang mah 8,5 800. Nu cangcuter. Aya Utang joan juta. tuh, aya double kerahan tuh. Aya eta Heeh, ieu dipake gara ieu. Mana? 800.000 eta teh. Tau paminu dikacap sanudkeun rada awis eta mah margina kamsai plus disulam. Kami kamsai 800 sulam 150 janten 1.150.000 anu cap sanun tau kami ieu mah 850.000 tuh. Ku bedog iya, terang iya. tuh. Atuh langsung we bah geus boga budak bah lama mau bedog kesetkeun. Saletingna panjangan ka dieu bah. Mun bedog mah saukur kitu mah mantulnya. Heeh. Mun saukur kitu mantulnya. Aya saleting. Heeh. Asal di Memang kitu. yang yang custom nu rada kanal jang palang bisa. Cicing di imah bobo geus boga budak mah geus cicing. Iya. Nyaah bah urang teh nyaah bah. Dengekeun ku kolot di papatahan teh bah geus boga budak. Cicing dagang atuh. Dagang mah dagang we atuh. Cing mang ningali review ieu anak-anak muda geus kulit asli. Cik, nangtung. Nangtung jadi model heula. Da asa pantes-pantesna tuh jadi model urang mah anger tuh kieu we. Halus tapi tinggal. Terus benar. Halus. Tapi Tukangna. tukang mang. Eta kan biasanya teh aya beubeurana. Mang aya beubeurana teu? Aya nu alus nu leuwih gagahna ku urang disepilkeun ieu. Mana? Mana cik lempo. Tagih eta screenshot. Loba teh alhamdulillah mang anu pesen mah loba. Engko bieu eueuh ngaleungit wae ieu mah. Ya nu leuwih gagahna ieu. Si ieu Aya mah teh lamun keur barudak ngora sakirana hese payu ka parawan tawakarana make ieu dijamin. Anjing eta yang dikirim Dijamin make ieu mah beak tah. Gagah tau harus jadi kayak jet di mana? Uunya Kirim cing ka dieu. kagak handapna panjang teuing euy. Kurang Mang marak Iting bisa dikropkeun. Mang Iting bisi bujal dosol. Mang abi mah Mang apa? Crop, Mang. hayang handapeun bujal pisan urang mah hayang ngepas mang euy. Lain yang ngepas teh Tidak cangkeng. Lain kan eta mah ieu geuning Mang urang mah resep nu di luhureun bujal. Nu crop urang mah di crop bisa. Bisa teh dosol bujalna. Lain di Bisa, crop. bisa. Oh bisa. Tuh. Tah, ieu mantap. Espresso. Ka eta hade can euy. Tuh. Kemana eta mang? 1.000 ieu mah Cep. Tuh, 1.000. Nih. Ngeun anu Urang mah lagi yang- mamangga we. Hayang Biasa pesen 2.000-an nu rada bisa. kanal mang. Siap. Aya nu samili 1,2 aya. 1,2. 5 mili mun aya mamang. Atuh Cep.
Nanti Bah Ican, kulit domba paling tebal samili jarang 1,2 bentar Ya di kulit di sapi. double Kulit teh, sapi di double teh nih. Mending kulit sapi Bah Ican atuh, palaina tong kulit domba. Kulit Tapi- kanyut mah seberapa senti. Ku bedog mantul. Cari cing, geus kolot mah geus boga budak mah. Geus tong bedog mantul. Cari cing geus kolot mah. Nya ke anak pamajikan. Nah, hanya.